Mitra budaya Sunda panjenengan sadayana kocapkeun deui kaayaan di alun-alun Lembur Cikawung. Harita perang campuh masih kereh lumangsung. Sora bedil kadenge pating cileger, pating purbot. Sora pedang pating pelentang, pagalo jeung sora jalma-jalma anu pating kerowok, pating kocak. Pasukan Letnan Damar anu nyamar jadi pasukan Gagak Seta terus kekempur bebeakan rombongan Menir Edward. Korban ti dua belah pihakna beuki loba anu ting carungkol, anu katembak, anu kabeunangan ku panah, anu kakade ku pedang jeung sajabana. Dina kaayaan kitu Nyimas Kurniasih alias Nyai Kembang katampong ngamuk nguak-ngawik nyerang bebeakan ka pasukan Letnan Damar. Luncat ka ditu luncat ka dieu menelincah. Bari nyabat-nyabatkeun buburna, cilebet. Beubeur Nyimas Kurniasih ngahantem musuh-musuhna anu nyoba-nyoba ngadeukeutan ka manehna. Tulung, tobat, ampun. Kadenge musuh-musuh anu kabeunangan ku sabetan beubeur Nyimas Kurniasih pating galwak. Sedangkeun Nyimas Kurniasih terus katempo ngamuk nguak-ngawik. Nempok itu anak buah pasukan Letnan Damar pada nyingrai nu wani ngadeukeutan ka Nyimas Kurniasih. Hari pasukan Kenil rombongan Menir Edward asa menang angin. Anu satedina kadesak ayeuna mahena malik ngakempur pasukan Letnan Damar. Malahan sababaraha urang anggota pasukan Letnan Damar mimiti katempo loba anu mundur. Ari Letnan Damar nempo anak buahna loba anu mundur, mahena mimiti ngarasa seber oge. Tapi rek mundur mahena oge teu wani. Lantaran lamun mundur oge tetep bae sarua nyerahkeun nyawa. Kapten Coma atasana anu kawan talangas moal mungkin wade ampun ka manehna. Letnan Damar bakal dipateni lamun manehna coba-coba mundur. Cilaka. Lamun kieu carana aing sarua jeung yang hareupan buah si Malakama. Maju resikona nyawa, mundur oge sarua. Lamun mundur aing tetep bakal nyahareupan Kapten Coma anu tara aya hampurana. Gerantes Letnan Damar bari jeung leungeunna mah terus pakupis sakapeung nyabetkeun pedang nyerang musuh, sakapeung nangkis serangan musuh. Dina kaayaan kitu teu kahaja ku Letnan Damar kareret Nyai Randita kaluar lalaunan ti jero tandu terus ke ketayepan rek kabur nyalametkeun diri. Nempok itu Letnan Damar bungah ngarasa boga jalan pikeun neken pasukan rombongan Menir Edward. Lah kadalah mun teu salah eta wae indungna si Menir Edward keun sia ditewak ku aing. Geurentes Letnan Damar bari terus blesat manehna ngablesat ka perbah Nyai Randita. Teu lila cere Letnan Damar geus aya hareupeun Nyai Randita anu rek kabur. Mau coba-coba kabur kemana kamu nyonya? Cek Letnan Damar bari ngabrega ngalangan jalan Nyai Randita. Atuh ningali kitu Nyai Randita katampo suak pisan awakna geter sungutna calangap rek ngagorowok minta tulung sorana teu bisa keluar. Letnan Damar ngarasa muah pisan kep Nyai Randita disangkeh awakna sedengkeun pedangna diantalkeun kana beuheung Nyai Randita. Geus kitu kurowok Letnan Damar ngagorowok. Oi, sakabeh pasukan Walanda nyerah sia. Lamun teu nyerah modar sia ieu awewe ku aing. Cek Letnan Damar. Ngadaya kitu sakabeh anggota Kenil rombongan Menir Edward pada kaget. Ret kabehanana ngareret ka Letnan Damar. Beh katempo ku maranehanana Nyai Randita keur diancam ku pedangna Letnan Damar. Atuh nempok kitu mah sakabeh anggota Kenil rombongan Menir Edward nu wani nyerang. Lung badilna diaralungkeun kana taneuh, tandaning kabehana nyerah. Kitu deui Nyai Kembang anu keur nguak-ngawik nyerang pasukan Letnan Damar kapaksa maena ge eureun heula nyerangna. Dasar licik, cek geurentes Nyai Kembang. Nyai Kembang terus mencrong ka Nyai Randita anu keur ditawan ku Letnan Damar. Ari Letnan Damar nampo pasukan Kenil rombongan Menir Edward nyerah teh manehna katempo ngabarakatak seseurian. Dasar barolohos sia, masih sia kabeh nyerah ge. Awewe Walanda ieu mah tetep bakal ku aing dipodaran. Cek Letnan Damar. Bari hiuk manehna katempo ngayunkeun pedang rek nandasa ka Nyai Randita. Kaayaan jadi tegang. Para Kenil pasukan rombongan Menir Edward pada ruas.
Tapi sampai pedang Letnan Damar kena karena beheung Nyai Randita ku gerakan anu kacida cepetna. Nyai Kembang ngalungkeun senjata kembang malatina. Hiu, celep. Kembang malati nanclep karena pigerang dengan Letnan Damar. Dengan Letnan Damar karasa komper pluk pedang naragrag kana taneuh. Dina kayan kitu blesat deui Nyai Kembang luncat muru ka Letnan Damar anu masih kene bengong. Hiu, cebrod. Letnan Damar ditajung huluna ku Nyai Kembang. Solontod awakna nyolontod. Cilebet beungeutna dibabuk deui ku pigelang leungeun Nyai Kembang. Kubrag. Letnan Damar ngagubrag. Tapi masih geus ngajoprak deh. Letnan Damar masih keneh sadar. Sret manehna nyabut balati tina jero bajuna. Tuluy eta balati rek dialungkeun nyerang ka Nyai Kembang. Ngan orokaya Nyai Kembang matana seukeut samemeh Letnan Damar gerak. Sakilat Nyai Kembang ngalungkeun kembang malati. Uscep kembang malati nanclep kana beheung Letnan Damar. Tobat. Letnan Damar ngagorowok matana molotot sungutna ngangah. Kerjet Letnan Damar katempok kerjetan ceklek ngalepaskeun nyawa. Ayeuna kocapkeun kaayaan di luhur pasir. Den Arip jeung pasukana anu ti tata tadi ngawaskeun terus perang campuh kaget barang ningali ku panon marahna sorangan Nyai Kembang nulungan jalma we urang Walanda sakaligus oge mateni Letnan Damar anu sampe ka ayeuna ge disangka ku marahna mah Letnan Damar teh anggota kelompok Gagak Seta anu padahal Letnan Damar teh sabenerna kenil anu ngahaja rek ngariweuhkeun nyamar jadi kelompok Gagak Seta. Atuh sakabehna ge pada bengong. Disangka kumaranehanana Nyai Kembang geus bener-bener biluk ka Walanda. Komo Den Arip meuni olohok pisan. Astagfirullahaladzim. Nah bener si Nyai geus hianat milu ka musuh. Aing asa teh percaya. Gerentes Den Arip. Sedengkeun anak buah oge kadenge galalecok ngomong. Nyai Kembang hianat euy. Nyai Kembang hianat milu ka musuh. Teu sangka eta Nyai Kembang milu ka musuh. Cek anak buah Den Arip. Di tempat sejen Darma Seta pimpinan kelompok Gagak Seta jeung pasukana anu sarua keur ngawaskeun kana kajadian perang campuh kabaheanana oge sarua pada kagetna kadenge anak buah Darma Seta oge pada galecok. Nyai Kembang hianat, Nyai Kembang hianat euy. Nyai Kembang hianat. Nyai Kembang milu ka musuh. Teu sangka dasar pengkhianat, cek anak-anak buah Darma Seta. Sedangkeun Darma Seta sorangan oge olohok. Bener-bener teu bisa dipercaya. Naon sababna eta Nyai Kembang bisa milu ka musuh. Pantesan keur peuting maena teh lu datang rapat. Gerentes Darma Seta. Keur kitu salah seorang anak buah Darma Seta anu ngaran Ramlan ngadep ka Darma Seta. Ieu mah geus jelas katingali kusadayaan pimpinan. Nyai Kembang geus bener-bener hianat milu ka musuh. Ayeuna naon nu kudu dilakukeun? Cek Ramlan ngomong ka Darma Seta. Darma Seta ngahulang sakedeung, manehna masih keneh katempong ngarasa ragu pikeun ngalakukeun tindakan. Tapi masih ngarasa berat oge, akhirna mapok Darma Seta mere parentah. Tuluy di tempat jeung saurang pengkhianat. Serang Nyai Kembang, tewak bawa ka kula, hirup atau apa ya? Parentah Darma Seta. Ngadenge kitu Ramlan langsung hormat. Siap pimpinan. Tembal Ramlan, tuluy parentah Darma Seta ku Ramlan disampaikeun deui ka anak buah nu sejenna. Dengekeun ku kabehan, ieu geus jadi putusan pimpinan urang. Ayeuna urang diperintahkeun ku pimpinan kudu newak Nyai Kembang, hirup atau apa ya. Teu aya tempat jang pengkhianat. Cek Ramlan, maena ge tegas marentahkeun ka anak buahna. Siap, siap, siap. Tembal anak buahna saur manuk. Geus kitu dipimpin ku Ramlan, kabeh anak buah Darma Seta lalumpatan turun muru ka medan perang. Kadenge bari lalumpatan maranehna rame pating carobok. Cangkalak Nyai Kembang, tewak pengkhianat. Tewak, cek anak buah Darma Seta.
Di pihak sejen, turuna anak buah Darmaseta katampuan ku pasukan Den Arip. Atuh keayaan jadi genjeleng riweuh. Malah mah sabagian anak buah Den Arip langsung ilu turun teu nunggu heula komando ti Den Arip. Den Arip kaget. Tahan euy tahan, ulah wae nu gerak. Centang tuh bener nya kembang hianat. Den Arip gogorowokan nyaram anak buahna turun. Tapi parentah Den Arip geus teu didarenge deui, malah mah nu sejenna oge jadi ari lutarurun rek mewak nya kembang. Keur kitu si Elon ngadap ka Den Arip. Hapunten Panglima, sim kuring oge paham kana perasaan Panglima. Saena mah dina kaayaan kieu Panglima oge leuwih milih ngabela ka lemah cai. Ulah nurutkeun kana perasaan. Cek si Elon bari teu nunggu jawaban di Den Arip, main age tuluy lompat tuturubut turun rek ilu newak nya kembang anu disangka kumarehanana geus hianat. Nompok itu Den Arip mah ulang. Bahaya, lamun diantep ku aing si Nyai bisa cilaka. Kapaksa aing kudu turun. Kerentas Den Arip bari main age tuluy ngaplesat turun. Cak urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun heula Menir Jensen, Kapten Soma, Sersan Jubeh jeung sababaraha urang anak buahna anu keur aya di hiji tempat. Harita maranehna kabeh keur nungguan beja ti medan perang, terutamana soal Menir Edward anu diharapkeun ku Menir Jensen kudu tewas ku pasukan musuh atawa ku pasukan Letnan Damar. Tolong cari kabar Kapten, gimana itu nasib si Menir Edward? Ik pengen denger kalau dia mati atau paling tidak juga ketangkap sama musuh. Cek Menir Jensen mere parentah ke Kapten Soma. Siap tuan, tembal Kapten Soma. Tuluy Kapten Soma nyamperkeun ka dua urang anak buahna. Bang Pak, Dayat, wayahna ilain duaan kudu indit ka medan perang. Teangan beja kumaha nasibna Menir Edward. Parentah Kapten Soma ka dua urang anak buahna. Si Bang Pak jeung si Dayat langsung mere hormat. Siap Kapten, tembalna bareng tuluy maranehna arindit. Tapi can ge jauh si Bang Pak jeung si Dayat indit torojol dua urang anak buahna Letnan Damar datang mere laporan ke Kapten Soma. Lapor Kapten, Letnan Damar tiwas di medan perang ku Nyai Kembang. Cek salah saurang. Ngadenge kitu Kapten Soma langsung bae ambek. Lain ngajawab karena laporan eta dua anak buah Letnan Damar, tapi dua anak kalah langsung disiksa, dicabokan. Celebet. Kurang ajar sia. Nya hoki itu sia kalah ka indit medan perang, bentak Kapten Soma. Ampun Kapten, ampun. Anak buah Letnan Damar anu ditampilingan ampun-ampunan. Montong ampun-ampunan sia. Sia duaan harus modar. Cek Kapten Soma bari cekok ngajongan deui eta dua anak buah Letnan Damar. Kapten Soma bener-bener teu boga ras-rasan. Tuluy sret Kapten Soma nyebut pistolna. Dua orang anak buah Letnan Damar rek ditembak ku manehna. Ngan untungna kabur dicaram ku Menir Jensen. Cukup Kapten, cukup. Jangan tembak mereka. Sini Kapten, ik mau ngomong sama kamu orang. Cek Menir Jensen bari ngagupayan Kapten Soma. Atuh Kapten Soma ge terjadi nembak dua anak buahna. Tuluy manehna nyamperkeun ka Menir Jensen. Pok Menir Jensen ngomong, "Kamu orang ikut ik pengen bicara sama kamu." Cek Menir Jensen bari indit ngajauhan sejenna ku Kapten Soma dituturkeun. Sanggeus rada jauh reg Menir Jensen eureun. Kapten Soma oge eureun. "Maaf tuan, apa tindakan saya salah?" Cek Kapten Soma. Menir Jensen nepakan tak-tak Kapten Soma bari terus nembalan. "Iya tentu sangat salah Kapten. Ik sangat tidak setuju sama cara kamu orang menghadapi anak buah seperti begitu." Cek Menir Jensen. "Maaf tuan, kalau saya memang salah mohon beri petunjuk." Cek Kapten Soma deui. "Oh begini Kapten, ik kasih tahu kamu orang. Seorang pimpinan kayak kamu itu harus bisa luas, harus pakai otak. Bukan pakai fisik, bukan pakai emosi. Boleh kelas, tapi jangan keterlaluan." Cek Menir Jensen. "Baik tuan,
Habisnya saya kesal sama mereka, tembal Kapten Soma. Ik ngerti, tapi kalau kamu orang terus kesal sama mereka, bisa-bisa mereka balik berontak sama kamu orang. Sedangkan kita butuh tenaga mereka. Paham kamu, Kapten? Cek Menir Jensen mapatahan Kapten Soma. Paham, Tuan. Maafkan saya, cek Kapten Soma. Iya, sekarang panggil mereka ke sini, cek Menir Jensen. Siap, Tuan. Kapten Soma tuluy indit deui ngageroan dua anak buahna anu disiksa ku manehna tadi. Atuh digeroan kitu teh duanana begitu sama sieun bae. Bari jeung rempodan teu puguh, duanana tuluy nuturkeun Kapten Soma. Teulia manehna geus aya di hareupeun Menir Jensen. Pok Menir Jensen nanya ka dua orang anak buah Kapten Soma anu disiksa tadi. Sini kamu berdua, jelaskan sama Ik apa yang terjadi di medan perang. Dan itu kenapa si Nyai Kembang bisa muncul? Tanya Menir Jensen. Nu ditanya katampo weuseun malah saling sigeung pada baturna. Nampok itu Kapten Soma ambak deui bae. Hei goblok, kuat jawab sia, bentak Kapten Soma. Geus dibentak itu mah akhirnya salah seorang di antara mereka ngajawab. Begini Tuan, soalnya Kembang saya tidak tahu. Saya cuma tahu tiba-tiba dia datang dan menyerang kita, kemudian dia bunuh Letan Damar, cek salah seorang. Menir Jensen kerung. Terus kenapa kamu orang berdua kabur dari medan perang? Kamu jadi pengecut, tanya Menir Jensen. Maaf Tuan, saya bukan kabur, tapi saya mau kasih laporan. Sekarang Nyai Kembang diserang oleh kelompok mereka sendiri, diserang oleh kelompok Gagak Seta, karena Nyai Kembang dianggap pengkhianat sama mereka, cek seorang deui ngajelaskeun. Adanya gitu Menir Jensen anu tarina sigarek ambek ayeuna jadi katempo seuri. Tuluy ngomong ke Kapten Soma. Kamu lihat sendiri kan Kapten, kalau nih orang kamu bunuh, kabar baik ini tidak sampai ke Ik dan juga tidak sampai ke kamu orang. Paham kamu Kapten sekarang? Cek Menir Jensen. Siap Tuan, saya paham. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Cek Kapten Soma bari malik nanya ke Menir Jensen. Begini Kapten, siapkan pasukan. Kalau perlu, suruh bawa mereka melihat. Perintahkan supaya menyerang pasukan Gagak Seta. Dan usahakan dalam menyerang halus seolah-olah membela Nyai Kembang. Biar itu orang makin dianggap pengkhianat sama mereka. Awas, jangan ada yang berani menyakiti Nyai Kembang. Paham maksud Ik? Jelas Menir Jensen. Siap, laksanakan Tuan, tembal Kapten Soma bari hormat. Iya, laksanakan sekarang juga, perintah Menir Jensen deui. Geus kitu mah tuluy Kapten Soma nyamperkeun sabuah ruang anak buahna supaya indit ka medan perang. Samemeh arindit ku Kapten Soma dipaparatahan heula supaya manehna seolah-olah ngabelaan Nyai Kembang. Sakabeh pasukan anu ditugaskeun ngomong siap. Satuluyna pasukan anu diparentahkeun ku Kapten Soma arindit ka medan perang lengkap marawa senjata. Malah katempo aya nu ngadodorong meriam sagala. Teulilah ti pasukan anu diparentahkeun ku Kapten Soma arindit torojol aya nu datang deui 3 urang kenil anu boga tugas ngajaraga markas mari laporan. Lapor Tuan, keadaan gawat. Markas kita dibakar musuh, cek salah seorang mari laporan ka Menir Jensen anu keur nangtung pinggireun Kapten Soma. Kadang kitu beungeut Menir Jensen langsung katempo regeuneuk bakat ku ambek. Geus teu nembalan deui, kot Menir Jensen nyabut pistol anu ngadaplok dina cangkeng Kapten Soma. Tuluy ceger 3 urang anggota kenil anu mari laporan langsung ditembak ku Menir Jensen sampai kabehana pating kerubrag mani getih. Nampok kejadian gitu, Kapten Soma ngerasa heran. Pok main nanya ke Menir Jensen. Maaf Tuan, saya benar-benar tidak paham dengan cara Tuan. Menir Jensen malik ke Kapten Soma bari jeung katempo siga nu ambek keneh. Maksud kamu orang apa Kapten? Maaf Tuan, tadi Tuan ngajari dan melarang saya membunuh anak buah saya. Kata Tuan saya harus pakai otak, tapi kenapa sekarang Tuan tembak mati mereka? Saya benar-benar gak ngerti Tuan, tanya Kapten Soma.
Karena mereka tidak berguna, Kapten, jawab Bener Jensen. Bari indit ninggalkeun Kapten Soma. Beungeutna masih katempo jamotrot. Kapten Soma gogodeg bari nepak tarang. Aing bener-bener dengar ti ku jalan pikiran urang Walanda. Ari aing dicaram nembak, ari manehna nembak saeunahna. Cek Kapten Soma ngomong sorangan. Mitra budaya Sunda panenengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Kajen Ajur Tutumpuran bagian ka-8. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.